satos tepan wilujeng tepan urang si bibi sareng rombongan dicepot nyantri asatos tepan wilujeng tepan pangarsapa kades sareng rombongan dicepot dakwah sasarengan hayu urang sauyunan dulu bernyebarkeun ajaran Islam sasarengan hayu urang sauyunan bermilari ridho pangeran eling-eling dulur kabeh ibadah di dunia ulah campoleh berang penting ulah weleh dulur hirup ditungtungan bakal pae nu ngocor kalam kubur tilu dina hadis masur nemutan sumeluka dulur-dulur sadaya urang teh bakal dikubur mungguhin jalma nu iman urang dibimbing sok tebih dipanggoda na setan marah mai manis ibu-ibu dang dosan naksukan gamis rambut panjang titiungan pamenteh mani marah mai dang dosan sederhana pisan eta tawis umat Islam tinu jauh pada sunuk tinuangan pada datang reka jujur pangangosan milari ridho pangeran dangding dipirik ku gending kuring nungah aliri nungah aliri dangding anu ngahariri aliring lain ukuring kakungan umaha wuni aku mah wani barang peting tangtu nyending asal sadaya areli sadaya kedahareriku inggih Kanjeng Syarif Hidayatullah ngagelarakeun wayang lebet ing Masigit ing Masigit wayangna lebet masigi
samur pagulingan sepiting trim papadetan samia murag baling bing lan jeruk manis lan jeruk manis artosna gedong dhuwur kali samur naon cenah kula gedong luhur make menara artosna masjid ka masjid pagulingan sepiting trim tuker carita tis jeung tentrem tis jeung tentrem abot ka masjid papadetan samia murag murag kali hoyong Islam kedah di sepitan nurutkeun syariat Islam paling pinglan jeruk manis paling ping lambang bentang jeruk manis jeruk manis lambang unggulan persani yang aku nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalayan nyebat asma Allah dan nu kagungan sifat murah sifat asih maksan medar naon lalampahan astra jingga gitu atanapi anu katelah si cepot salah sawios putra kilurah Semar Badranaya Semalurah Kudapawana Duduwong Samania anu dina wakos ayeuna gitu ya astra jingga parantos tutas dina masantrena nyuk ceruk jalur pitutur Rasul ngemban tugas ajaran pangeran aya saena eta oge ya astra jingga anu manah nah teu suwung tina eling kanu kagunganana eling we anjeun salawasna saban wanci sabar saban lengkang sabar saban renghap saban reret kakek sajeng kakatuhu ya astra jingga manah nah teu leupas dina eling kanu kagunganana aya saena kula anu ngabuahkeun katengtreman hirup lahir sinareng batin kuhala sakitu umpama hiji masyarakat hiji kaum sadayana nu areling ka pangeranna yakin bakal ngabuahkeun hiji masyarakat anu nyaeta tentrem ayem diisili herang mata sasatna ieu lembur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan nyaeta dugi kana martabat baldatun thayyibatun warabun ghafur mudah-mudahan we laras salamina aya dina panang tayungan pangeranna tebih tina balai anggang tina pansabaya jauh oge jauh tina bansang pakeuh mudah-mudahan we daya sanis ieu teh hasil tina eling anu kagunganana mohon zikir anu daya wates wangeuna itu kayaanna asal Sunan Gunung Jati nyebarkeun agama
agama wahyu ti Gusti pangersa pakades tuk dumugi kakiwari agama Islam anu sampurna jasa wali jeung wayangna nyebar di sajagat raya tuk dumugi dulur kayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kene seueur ibu-ibu nu malaweng nu rariweuh loba ieu teh. Heuh parebut sendal jeung diuk. Aya. Ya. Sakali deui nya Pak. Nuhun. Tah nu semangat teuing aya miheulaan. Mangga urang sadaya namusyrkeun manah sareng emutan. Maaf cenah. Dina raraga atuh wengi ayeuna urang sejak pangaosan tolabul ilmi mudah-mudahan sadayana kenging ilmu anu manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Papayung Agung Ais Pangampi Kepala Desa miwah jajaranana anu kusim kuring pihormat. Ya Allah. Sahadeui cenah. Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sepuh bini sepuh sadayana. Ya Allah. Para alim, para ulama, para kiai, para imam masjid, Dah, deui sahadeui cenah. para pejuang-pejuang Islam, pejuang anu sesungguhna, Aya pejuang. pejuang anu saestuna di antawisna tukang adan. Oh, tukang adan kan pejuang saestuna teh. Aya tukang adan. Ya aya atuh. Heuh eta teh ibu pejuang sesungguhna teh. Kumaha cirina sasungguhna teh kumaha? Syabab ari nu adan mah tara katumpangan ku kepentingan naon-naon iwati ridho Allah Subhanahu wa taala. Siap tos. Oh, tukang adan begitu. Jeung kunaon disebut pejuang sesungguhna da si eta masuk ngeureuy. Reuyeuk kumaha? Rek aya nu datang rek eueuh. Geus waktuna. Kadang nu datang eueuh nu maturan eueuh ngeureuy we. Jeung deui lolobana aki-aki nu adan teh. Nu matak pejuang sesungguhna hidup aki-aki ah. Hidup. Oh. Atuh sadayana para ketua lembaga Ya tos. anu teu tiasa disebatan hiji-hijina nanging insyaallah tengirangan rasa hormat simkuring ka para kasepuhan sadayana. Parantenna cenah. Wabil khusus Bapak Syibul Hajat sakalih Bapak Haji Oji Sareng sahadeui. miwah keluarga besar Ya tos. anu dipihormat
Atuh umumna sadayana para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tukakantun deui wae pemuda pemudi atuh diantawisna karang taruna. Aduh, karang taruna cenah doh. Ya. Oh. Anu aktif, kreatif, prestatif dan responsif insyaallah anu bakal ngabangun bangsa jeung nagara kapayuna para pemuda tulang punggung nagara. Masa depan bangsa. Mudah-mudahan murang kalih urang sadayana generasi muda para putra urang sadayana dijantenkeun murang kalih anu soleh solehah. Amin. Dijantenkeun murang kalih anu berkualitas. Ari berkualitas teh luhur ilmu jembar wawasan pinter bari jeung soleh teu cukup pinter kudu dibarengan ku kasolehan sabab lamun pinter teu dibarengan ku kasolehan bisa jadi pinterna dipake minteran batur gawena nipu batur. Itu bentenna teh mah. Nyebu. Terus. Oh. Atuh sabalikna jelema soleh teu dibarengan ku kapinteran bisa jadi soleh tapi belegu gawena katipu batur. Goreng nasib, goreng. Geus waktuna umat Islam ayeuna urang kapayun, ayeuna urang pinter, kudu ahli dina sagala widangna sabab ilmu ayeuna berkembang, teknologi jeung sajabana ulah nepi ka umat Islam, ayeuna urang nepi ka eleset sabab naon? Sabab orang-orang atau musuh Islam rek ngahancurkeun umat Islam make gerakan bawah tanah disebut ayeuna Gojul Fikri. Waduh, eta. Leres Pak? Nya cepot nepi ka kitu cenah oge. Manya eleh ku kai atuh. Ya. Lamun umat Islam ayeuna bodoh nganung harti umat Islam cukup ku soleh bari dikopeah bari jeung sok mangkat ka masjid teu dibarengan ku ilmu pengetahuan kadituna bakal mundur sabab naon gawena katipu bae ku batur. Ka Allah we. Tah mudah-mudahan generasi muda di dieu sing sareleh bari parinter amin. Amin. Ibu hoyong gaduh putra nu soleh hoyong. Bapak hoyong gaduh putra nu soleh hoyong. Ari indung jeung bapana geus saroleh hacan. Tah ceuk aing oge. San. Eta nu panggana makan. Hayang anak soleh, hayang boga turunan soleh indung bapana ngedul wae seteh. Meuliminya ka ujung berung kolotok wadah cacing ari budak di jujurung kolotna ngajedog cicing. Saestuna Kang. Aya nu kitu aya. Heuh pan ilaing teh. Orang aku ya penting ieu nya. Sibuk we urang teh kudunya ari anak teu kaurus. Aya kalana kitu bener. Matak der ku corona pan balik kabeh ka imah. Ya. Anak Karek inget ke anak. anak keluarga. Anak aya nu nganjang atoh. Loh. Aya nu apel atoh dan nu apelna mau mobil. Aduh. Ai cokolotna teh jung ulin majang bawa anak kuring me HP tong poho pangmelikeun sate. Aduh, itu Sia pangmelikeun sate ngan anak sia di sate ku batur. Daek. Daek. Amit-amit teuing meurina oge. Giatna kadeka ngalah ulah kitu. Bisa kitu. Nya. Ya. Tuh. Oi ka anak nita ka masjid, jang ka masjid. Ari bapak aing seueuh keur budak. Puguh da ka masjid tengah hakanan bedug sete. Kitu nya. Aya kalana eta kitu bener. Aya nu kitu aya. Ngadongeng we ka incu, cu aki mah baheula seueuh keur budak puasa Senin Kemis tara kaliwat ari ayeuna tara. Tapi alhamdulillah urang dieu mah nya. Kumaha cenah Kang? Urang Cibingbin mah ti baheula ge tekun. Kana agamana teh. Sanajan keur sibuk di kebon. Sibuk. Sanajan keur sibuk di balong. Sanajan keur sibuk di kantor. Sanajan keur sibuk di pasar. Alhamdulillah bedug masuk di masjid. Oh. Daratang ka masjid kabeh maksudna aya bedug. Leres Pak. Aya bedug aya. Sok di mana eta bedug? Ari jelemaana ka masjid teu. Nu matak nu ka surgana teh bedug sia. Ngalet suka teh bedug kumpul cenah. Jamana mah teu jakal jakal. Nu ka marasid teh bedug toa karpet. Ah,
ulah sampai gitu ya kan lah keagamaan di masjid dia aya bedug aya osok ditakol upami bapak ketip ke masjid osok ditakol sugan aing teh ketip sok ditakol lah modar atuh mun hebe ditakolan mah teu hayang teuing aing mah ka masjidna oge tiap datang beletuk gitu tah sing saroleh urang dia mah amin ya Allah ya Rabbal alamin urang doakeun teu cukup ngadoa bari jeung prakna dididik ayeuna teh dunya teh jang geunjleung kumaha kitu alhamdulillah ayeuna di Widian deui nya seni teh halo da nu karasa ku dewek mapang heulana kena dampak jeung pangpaneurina leumpang teh seni nya dampak panggung halo lain protes lain ngabejakeun lain protes teu pisan-pisan protes kenyataan teu pisan-pisan da kumaha aya kaayaan seperti kitu mah memang nu paling penting mah kasalametan nya da rezeki mah lain tina ieu sumberna lain ieu mah jalan hungkul tukang lantaran pikeun manusia nu yakin ek dikitukeun rek dikieukeun mangga Gusti da kuring mah nu Gusti kabeh oge nya da meureun diri sekian ieu ke Gusti leres Pak terus komo urang mah di kampung kumaha kitu di kampung mah genah segala nyampak teu beda jeung di kota segala meuli kiih ge 2000 di kota mah sekali asup teh di kampung mah padu cirilik di mana we padu liting di handap aya jelema nya gitu ya tuh gonjlong ayeuna teh ku wabah corona mudah-mudahan Allah ngangkat naon mudah-mudahan ieu wabah corona sing enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal digentosan ku pirang-pirang nikmat ya Allah Subhanahu wa taala gonjlong kamari teh jang gonjleung katenan dumeh cenah eta geuning masjid ditutup Allah masih dia tutup kabeh jel riweuh jelema teh nu tara ka masjid ge milu riweuh aneh aing mah lu protes antara ka masjid ge masjid ditutup riweuh ai masjid normal sia areueuh ai maneh cager ya gitu dan ta eta teh nyirikeun yang kumaha tuh sa bejat-bejatna urang da teu ridho ari masjid ditutup mah nya nya katenan nah tanda kutip sabab ayeuna dina masa pandemi ngan urang kadang-kadang teu sadar jeung kapopohokeun pokeun kumaha cenah ya urang mikir ti ayeuna ieu nya urang mah kadang mandang hiji perkara teh negatifna wae keun beda beriringan negatif jeung positif poek jeung caangna hideung jeung bodasna goreng jeung alusna ya pasangan urang rek ka mana beres Pak tah ayeuna masjid ditutup riweuh pikeun jalma nu cuman tel hatena ka masjid sedih Pak teteh sedih atuh beres Pak ditutup mah sedih katenan ya ceurik sedih ceurik Pak gaktos sing horeng teh HP tinggalin di masjid juga teh cerik teh ya yang ibadah juga teh ngan dina salebah dinya kadang-kadang ku urang teu sadar jeung kapopohokeun dina nalika urang asup ka masjid tah eta ketika masjid dibuka urang kadang-kadang kapopohokeun aya masjid anu moal bisa ditutup salamina naon ieu hate masjid dibuka masjid diselenggarakeun tapi masjid ieu kadang-kadang ditutup ku urang kartos Pak kartos meusan ya urang papai ari masjid teh tempat sujud Bapak kadang-kadang urang ari awak asup ka masjid tapi masjid ieu teu milu sujud nganung harti hatena teu milu sujud matak ibadahna lain jadi pengabdian tapi ibadahna jadi kesombongan sabab masjid ieu ditutup ku urang nganung harti hatena teu milu sujud leres Pak
aya nu kitu aya nempon utara ka masjid jol ngewa nempon utara pengajian jol emosi aya nu nanya ceu ari doa kunut iraha mata ke mangkat sia teh perang ngaji aya nu kitu aya tuh teu milu sujud hatena asup ka masjid awak ari masjid ieu teu dibuka-buka ya matak teu milu sujud hatena matak ibadahna lain jadi pengabdian tapi jadi kesombongan wios gitukeun wios tapi kahartos sing milu sujud hatena tuh ya nu matak abdihi kaditu nate dina lalampahan Isra Mi'raj geuning sok dibahas saha nu diisrokeun teh abdihi ari abdihi teh saha hamba Allah abdihi anu ngabdi salamina ka Allah teu ngijing sila bengkok sinembah la ilaha illallah nu milu sujud hatena nu matak minal masjid ilal masjid di masjid masjid mana di masjid itu ka masjid ieu sing nepi urang mah ka masjid hate mah cus ka pasar beres bu cong salat lain Allahu akbar bray pangabutuh bray kahayang bray hutah aya nu kitu milu sujud teu tah masjid eta ibu bukakeun masjid eta teh lain nu ieu hungkul ieu bukakeun sing milu sujud hatena di mana urang sumembah ka Allah Subhanahu wa taala sing miluan hatena sing milu sujud ya bu saestuna ka tah ayeuna usum naon mangsa ibadah kurban geuning mencitan sato syariatna satahun sakali urang mencit sato ibu padahal hakikatna mah mencit sato teh unggal poe teteh wah murun bangkrut atuh Pak Haji Oji unggal poe meulian sapi pakuwu bangkrut unggal poe meulian domba lain sapi eta lain sato eta sato nu mana sato nu numpuk dina hate sewang-sewangan sirik pidik jail kan yaya rakus kada demes hawak jeung sajabana ta eta pencitan urang mah embe di pencitan sapi di pencitan ari sato anu numpuk na hate diingu keneh malah di paraban sia teh aya kalana kitu tatangga kabeli parabola muriang tetangga kabeli motor di opname labas keur di opname di rumah sakit ngajongkeng di rumah sakit ngadenge tetangga tadi kabeli mobil mangkaning Fortuner innalillahi tah ieu sifat-sifat rakus teh nu kitu tara di pencitan hatena aya anu kitu aya lolobana nya bu tah eta ibu nu kudu di pencitan teh ibu sifat-sifat eta sato eta sing milu sujud teh eta nya mentak di mana urang ngamparkeun sajadah hakikatna masjid teh nya tuh umawi mudah-mudahan we nya urang tadi mana lamun sato ieu diingu keneh wae nu matak mandang kasaluhureun dina perkara dunya dina kitab nasoih geuning salah sahiji ciri jalma anu cilaka teh nyaeta anu mandang kasaluhureun dina perkara dunya eta anu antukna balik ka imah teh kasalaki tuh tingali bapana batur mah geus kabeuli Avanza aduh kasalakina teh tuh tingali bapana batur mah imahna geus tingkat deui tuh tingali bapana batur mah tempo itu emasna eta pamajikanna kongkorongna meuni raweuy geulangna sagede ban mobil gitu ayu tingali bapak batur mah korsihna ge meuni hipu
anu ancul-anculan ge 10 meter. Itu tuh dari bapana. Duh, tingali bapana batur mah kamar mandi na mewah bisa pakai mandi sekalian nginum. Itu tuh bapana ada ieu. Duh, tingali bapana batur mah imahna aya gelindingan. Bisa pundak-pundak. Aya anu kitu. Hayang aing mah kitu euy. Jadi di mana haresek gorolongkeun. Tuh, tah kitu sifat-sifat panas-panas. Tuh tingali bapana batur mah geuning eta. Bajuna ge tina emas meuni harurung harerang bapana. Ari urang imah geus dengdek. Kamar mandi caina saat bae. Unggal ngising tara di banjur. Sangsara. Batur mah kahuntu-huntu ge emas. Aya anu kitu aya. Batur mah kamarna sagede alun-alun bapak ari urang. Hese lumpat-lumpat acan. Nangtung ti jeduk. Kagigir ti jedak. Tuh tingali bapana batur mah geuning itu lomarina oge. Wah. Aya pantoan. Atuh heueuh ya euy. Aya pantoan. Nah aing teh tuh. Nah, ieu. Dalam mari maya pantoan. Tapi eueuhnya euy kasalaki sugan aya kasalaki teh. Tuh bapana tingali. Bari gagah. Batur mah geus kawin deui iraha bapak. Aya nu kitu aya. Moal aya nu kitu mah. Sugan bapana rek kawin deui. Boro-boro. Nempos salaki aya nu ngaWA ge tulim. Direbut HP-na dikeueum. Dileom. Segala dibasakeun nyoros cos. Jung ini jeung kabogoh maneh. Aduh, karaget. Saha eta awewe ngaranna Pera? Saha si Pera? Tuh. Orang nu ngaweana teh tukang baso. Aya Bi Pera. Bu Pera. Bager eta tukang baso nu ngaran Bu Pera. Bager kumaha? Bager aing mah meuli ge dibere. Bayangkeun sok. Bayangkeun meuli dibere. Tuh. Nya. Itu nya. Tah. Suga teh nu meuli teu dibere. Meser baso teu dijual. Itu nya. Sifat panas. Nya. Eta kasalaki kitu. Raja nu aya ge tah salaki tukang kendang. Endi tukang kendang teh? Kajian dibolekerkeun Bur. Pamajikan tukang kendang. Pemajikan maneh raja ngomong ka salaki teh. Macana. Tuh bapana salaki batur mah kamari maot. Ai bapak iraha. Kesayangan ganti. Sok. Sayang ganti berarti. Tereh moal Pak. Tereh moal. Geus teu kuat yeuh. Nya jadi pencitan satona. Nu matak sing milu sujud hatena. Urang marariweuh masih ditutup ari masjid ieu ku urang ditutup saindengna. Tuh. Kartos Pak. Nya mawi geuning wayang lamun bicara wayang seueur nu ngaharamkeun wayang teh nya Kiai ajengan mubalig wayang haram. Aya nu haram. Wayang haram. Haram sote lamun dihakan da kai. Nya atuh. Dikulub moal liur. Dibeulem kalah katutung. Duh. Dioseng teungeuna. Nya wayang mah. Komo atahna. Tuh, gege aja. Aya kitu jelema ngokosan wayang. Ngeunah cenah. Da lain di kokos di kodok wayang mah. Nu matak aing mah isukan tah, gede jasana dalang mah. Mah kitu. Model tukang eson. Wah, eta jasana gede matak isukan di akhirat nate maneh mah tereh ditanya nate. Kumaha kitu? Tukang eson. Loh. Atuh da sok mantuan dalang jadi tarik sorana. Kete malaikat teh tarik nanya nate. Ka tukang eson mah. Lamun tukang kendang isukan di papak di gendangan. Di alam kubur nate.
Talamun dalang mah da tukang kuda kodok wayang isukan aing mah di akhirat teh ngodokan bidadari. Aduh. Halus wae. Ya, cek aing oge. Da kumaha kahirupan. Ya, kebiasaan. Ya, kumaha kebiasaan. Alah. Lamun alok disentakan. Lamun tukang kendang disabokan. Tuh. Da eta cenah wayang teh haram. Kenapa wayang haram? Sabab wayang mah ti Hindu ari pokna teh. Oh, ti Hindu. Heuh. Terus Pak, Sakaul kitu. wayang teh ti Hindu, cekuring di mana aya wayang beragama? Aya. Terus Pak, dadalangna nu beragama mah tuh. Nah, Bapak pernah ningali Arjuna sholat? Panawa sugan ngaleut. Atawa waas ya euy aya Pandawa ngaleut rek jumaahan. Gusti eta Bima ek adan. Kan aya. Jadi mu adil. Lain lamun Bima adan alus euy. Moal teu rajleng toa. Pasti bakar. Ceuk paketip deh. Mangga juragan Bima adan. Untung aing bekan. Mengpun ke Cibingbin. Wah eta Bima titah adan kalah ngagerem. Oh, kumaha cenah? Kanca. Ampura kaula dina peuting ieu teu bisa adan. Naon margina cenah juragan? Sabab aing keur batuk. Gitu cenah. Kunaon aing batuk sabab aing hayang cihaneut. Aya. Batuk. Geus tiis. Bae engke wae tas jumaahan. Ieu mah Bima nah tuh. Lain, tong riweuh. Da aya ya di dia mah. Kan geus tiis. Bima ieu mah lalakon. Kaula rek adan. Mana mikna mana? Mana mikna? Si goreng dicecekel. Arukan eueuh teu karasaeun beda leutik. Celegur teh Bima adan. Kumaha cenah? Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, toa rajleng. Tuh, budak. Jamaah paringsan, ketorekan kabeh. Pasti juragan Bima. Alah. Lain Arjuna adanya euy. Kumaha? Kalah ngalila ke jam hiji manten. Dalila ngomongna. Mangga atuh. Kaula dina waktu ayeuna arek adan. Lelai kode. Ngan hampura kaula dina waktu ayeuna keur peuyeul sabab digedar geus menang saminggu. Bebas dina. Atuh kaula rek adan dina peuting ayeuna. Hampura kitu kaayaanan. Aduh, kemana Arjuna? Teh Eta Arjuna kamat apalan surupan Arjuna teh. geuning mati lampu. Padahal kabelna kebetot. Coplok. Di mana aya wayang beragama sok dan beragama masaha dalangna wayang anut maring dalang anut maring wayang dalangna nu beragama Laras. Oh, mantak jadi dalang teh teu gampang jang gampangna kumaha cenah? sabab ari dalang teh dalang sebagai produser dalang sebagai sutradara dalang ayeuna sebagai juru dakwah dalang ayeuna sebagai mubalig dalang ayeuna sebagai juru suara dalang sebagai juru tari sebagai mantak hese jadi dalang teh. Oh, bae enteng korek di dalam. Cukup pikeun wayang ngumpul. Loba siloka dina wayang teh ibu loba filosofina sabab disiplin ilmu teh loba aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu filosofi diguar dina wayang disebutna siloka barang silo kudu dibuka Eta paingan. tuh Di lenyepan mah ageng mangfaatna wayang teh. Terus nu matak aya jimat sabda wiku maksudna jimat sabda wiku kumaha cenah tah? naon ayeuna jimat ari jimat teh mung hiji angin di rumah Naon arti teh?
lain pedang, lain keris, lain cincin, lain ali, tapi jimat mung hiji angin di rumah naon akidah la ilaha illallah tak eta jimat teh eta nu di rumah teh yo mah ali we diurus digosok-gosok kana calana hayu pamajikan diantar nu pika copong calana oge loh ayo pamajikan pinuh ku cileuh diantep ayo ngomong mulai ali ayo we ali mah hayang ngaganti watang ali geus bedan geus dekil ayo pamajikan dekil diantep sia teh ayo kutang pamajikan ayo kutang paregat teu panglikeun da balas dibetotan ku salakina ayo ngomong mulai ali ngamumule ali sok cangcut kurinyuh ge diantep ayo we ngomong mulai ali terlalu sungguh terlalu aya anu cobot nada robot teu pangbelikeun aya kadar nu kitu wae ge gila aing mah bina-bina teuing piraku kabina-bina teuing Gusti nu Maha Agung nya eta tah nu seuri berarti copong teu pangbelikeun untung abi mata seuri mantak meunah yang seuri barang ulah tinggalun kanyahoan aya tinggalun opan da unggal pangbelikeun saminggu geus darobol da panas geuning bujurna teh meureun randut-dut mung hiji angin di rumah naon la ilaha illallah eta jimat teh sabda wiku naon sabda omongan wiku guru jadi hartina keur ngarumat eta jimat teh kudu boga guru dina raraga urang ngaraksa la ilaha illallah kudu boga guru kudu dituyun ku guru kudu boga guru urang ulah ngajadah diajar agama teh nya maha atuh da ieu nama loba geuning diajar agama teh ka Syekh YouTube aseh naon deui Kiai Haji Google mana deui Al Mukarrom Ustad Facebook Allah ya deui naon deui Kiai Haji WA internet pangersa internet ayeuna mah diuplikan padahal nu ngaran dina internet dina YouTube can karuhan benerna malah kadang-kadang katumpangan kurupa-rupa kepentingan boh kepentingan golongan boh kepentingan pribadi boh kepentingan politik jeung sajabana tungtungna hoak nu matak loba ustad korban hoak oge geuning iya alam kiwari korban hoak nya Pak da eta ngagugulung internet atuh ku guruna teh ka Syekh internet kudu boga guru nu ngurus teu boga guru nu matak ku setan disasarekeun teh cuma dibini mendalik naudzubillah summa naudzubillahi min anu matak sing boga guru urang teh nya ayeuna mah internet teh geuning wah dipakena teh ayeuna mah pan dipake ruang guru aplikasi ruang guru belajar online ngan aing mah teu boga HP kitu euy HP cininin aing mah cininin we nu aya nu turu tatiriti corana awet teh Kang wah geus dibeubeuh dibanting ti kecembur eta HP awet we nepi ka ayeuna awet teh hirup-hirup alah kapae pamopleng budak ayeuna mah geuningna internet teh budak SMA geuning loba TikTokan TikTok aya TikTokan aya wah loba di mana eta make seragam SMA nyanyi TikTokan bari nyoo susu loba contohna masuk nempo maneh ge entah apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu entah apa yang merasukimu hingga gas itu eta ibu-ibu milu garoyang dulu apa cenah yang merasukimu entah apa yang merasukimu sia kasurupan kan serupan karaksukan aya deui ayeuna mah aya deui geuning eta nu culing SpongeBob kumaha contoh
suling SpongeBob Mahal. anu saurang ngamera bari mundur bari tenggeng bujurna teh anu sejena ngalut di tukang pauntuy-untuy jiga siraru lesot jangjangna heeh seruling naon teh seruling SpongeBob heeh aing ke bawah gelo sia Itu dina HP teh segala aya horeng. Iraha teuing ke waktuna mau Ustad Gelo. bida-bida teuing sia aya nu kitu aya heupeun anak maneh teh Karena itu panggamena teh. Tah gitu. Tuh, TikTok TikTokan. ya Ya. tuh parendene kitu ibu ari keur kahadean mah teu sawios ibu osok Facebookan ibu osok oh tara Tara naon Kang, tara naon. Elai bisi amih bebas perkara nyebut desot teh ari keur kahadean mah tiasa bu mangga Mangga. keur ngabagjakeun salaki Dae. nah bisa kitu Facebook pakai ngabagjakeun salaki tiasa ayeuna mah dina Facebook aya grup memasak Oh. bagaimana cara membuat brownies Oh. bagaimana cara membuat black forest Aya. bagaimana cara membuat seblak Aduh. bagaimana cara gening di lembur kuring mah seblak nuker booming teh pak Ya kumaha kitu. seblak ceker Alah. matak pamajikan kamana-mana ge sok hayang bae seblak teh Maha contoh. indit ka Cibingbin aa seblak Aduh, indit ka mana deui? indit ka Sukamaju aa seblak Indit ka mana deui? indit ayeuna cenah ka Pananggapan aa seblak Aduh. indit ka Ciwaru aa seblak Alah. matak aing mah kamana-mana ge ting sareblak Lape hayu. Gitu. Dahareun keur booming Heeh. teh. Ada. heeh seblak teh tiasa ibu arek ngabahagiakeun salaki ibu belajar masak dina grup Facebook loba resepna wah kacidawe ai poho ngejo mah oh ayo be diajaran nyeun bolu ai ngejo tara salaki teh cacingeun meureun paraban bae bolu ai ngejo tara Ya biji kok. sakali dahar kejo sasaaban hungkul heeh ya biasana lamun tinu hajat sok aya boluan pan Hah? Gimana? aya Di mana? heh Di mana? lain biasana lamun tinu hajat sok aya bolu Dina naon eta? naon ieu teh heuh aya teh di payun aya bolu nah ai maneh atuh Bukan teh dina mana? Kode keras tuh. naon ahoy ieu teh Kode keras. Mang Gunong nah ya aing teh setelah aya bolu di handapnya pak tuh lah aya di handap mah Ai bolu. di keleran di wadahan Ai bolu mah kasenang dalang. aing masalah seneng sih dahakaneun kitu mah ai di dieu ari ustad sok dikardusan pak Oh, astagfirullahaladzim apa kitu? cilaka aing euy Nah, turun ti panggung aing asupkeun kana karung katusan tuluy. Oh, aing wajib atas manggung teh salareuma cilaka euy kumaha kitu? sok nu pahajat teh pak wah ampura pak padalang balik manggung ti dieu moal mah berkat Naon sababna? ai kitu kumaha seep Tuh, daging seep. daging seep pak oseng seep Dan atuh. aya be cenah hayam hirup mah Kacil aja hirup ge. atuh sepanjang jalan aing kekeokan Yeuh. atuh di udag-udag hansip bisa kebangsat hayam Tah. tanu matak ulah nu hirup mu asak we Tuh. naon atuh teh
Ada ngebahagiakeun suami kumaha. rek ngabahagiakeun suami Nah, nu asak salaki yang diberi hayam atah. Wah salaki teh bahagia bu, cek ibu teh memes salaki mangkat ke kantor. Papa aduh, papa, ari ibu ka salaki sok nyebut naon? Sario. papa sia, Bapak na bapak sia. bukan. Daya mau ka salaki teh bapana bapak sia si ompong si molongpong huntuna. Si jenong tarangna si ompong huntuna molongpong kawas guhahiro. Gusti nu Maha Agung. Nah, gitu udah Kasalaki teh nu mata kade ibu haram cek agama jeung dari gama kasalaki ayah-ayahan. Naon sabab kitu haram kumaha cenah? Kunaon pangna ulah eta kasalaki ayah-ayahan sabab lamun ayah-ayahan kadituna sok barala ngabejaan. Balatak segala aya. Pabalatan. Leres bu, leres gitu. Sok datang salaki cangkang kue ayahkeun, Cangkang aqua. cangkang aqua ayahkeun. Ayah balakeun. Ngaraya heui di imah teh ku pamajikan. Balatak. Opsi. Kasalaki teh pamana ieu mah? Bebep, Ya. sayangku. Sanajan hideung tapi manis. Ulah hideung atunya nyebutna kurang bodas. Sami mawon. Atuh hideung mah bara-bara teuing. Papa, sebelum papa berangkat ke kantor, ada menu makan pagi untuk papa supaya kerjanya semangat. Nah, di antara Salaki teh bakat ku atoh irung geus embut irungna teh. lah. Lanjut. Eta irungna geus embut. Mamahku sayang, Duh. kenapa pagi ini engkau begitu bahagia? Aduh, Kenapa engkau begitu baik? Aku romantis. hari ini sudah belajar masak di grup Facebook. Aduh. Oh, baiklah Rika. Baiklah Ani. Apa menu makan paginya, Mama? Menu makan pagi untuk Papa, roti tawar dan segelas nenen. Susu atuh meureun, mani nenen. Dilemes pisan, dilemes. Udah hayang lemes, ngomongnya jadi nenen. Oh, hayang adab tuh nama. Roti tawar dan segelas nenen. Salaki teh atoh nuhun geulis bojo akang, nuhun katampi babakti hidup ka akang katampi eta roti tawar dan segelas nenenna. Itu udah romantis. Celengok kana tarang deu romantis ya bau. Ibu osok nyium tarang salaki osok. Gede ganjaranana dari ibu. Nilai ibadah eta. Yo marajon tarang salaki lain diciuman hayo bade degung-degungkeun. Dilenggat. Sia teh cek aya bubur. Saha? Sakitu geus di PHK ku koron. Sia teh atuh kaditu tuh diajar-ajar macul. Ieu we kasalakin. Ayo we ka salaki teh degungkeun. Lamun ibu nyiuman tarang salaki lir nyium Hajar Aswad. Aduh. Komo ibu lamun hideung mah tarangna. Aduh. Dek gajaran mugi gede. Di mana ibu hayang mangkat ke Mekah teu boga duit gampang ciuman tarang salaki. Enteng pisan ya. So cilakok. Duh. Sing romantis ulah ieu mah nyium salaki jeung huntu-huntuna milu. Galak. Tuh. Semangat. Ada itu. Singkat cerita salaki balik di kantor badalohor. Aku mah Pamajikan geus towek sadeui bae. malah Papa, Aduh. pasti papa capek habis pulang dari kantor. alah. Menu makan siang untuk papa. Aya naon di antara? Apa itu cantik? Aduh. Ibu osok disebut gelis ku salaki. Aduh. Keheula osok disebut cantik ku salaki tara.
Astagfirullahaladzim. Segala henteu urang.